Udin iraha Persib main teh. Oke abah penting jam salapan. Oh nah jam salapan mainna teuing atuh abah ke orang tanyakeun ka Pak Haji Ungu. Bisi tarunduheun atuh Udin mainna penting mah. Kumaha abah lah capek ngobrol jeung abah mah. Nah jeung capek kan abah mah teu nitah Udin lulumpatan. Rek ka mana Idin? Mending geus gaya kitu. Ka stadion dong. Rek naon ka stadion? Rek lalajo Persib atuh. Kan aing mah mau. Ka stadionna rek jeung saha Idin? Ya jeung si Kudil atuh. Naon Udin hayang milu? Hayang teuing, mending lalajo dinu TV. Teu rame dinu TV mah, mending stadion GBLA langsung. Teu hayang jauh-jauh ka GBLA pek teh teu bisa asda eueuh tiketna. Kumaha Udin we lah, teu gaul Udin mah. Bae we, kumaha dewek. Jung atuh geura indit ngadon ngajentul di dinya siga tai kotok. Pil, geus siap ka GBLA? Edan, gaya si Idin. Nyanggeus atuh tadi ge geus siap uing mah. Nya hayu atuh langsung gaskeun. Oke. Idin, nah si Udin teu milu ka GBLA. Embungeun diajak oge. Nah kunaon? Teu kunaon, si Udin mah alhamdulillah cager. Milaweng si laing mah. Maksud uing teh si Udin naha kunaon bong lalajo Persib ka GBLA. Tah kitu atuh nanyana anu jelas. Cek si Udin mah moal boga tiket cenah. Nya oge si Idin boa-boa moal menang tiket. Cobaan we heula teu salah geus dicobaan mah. Lamun teu bisa kumaha Idin? Carewe di luar GBLA na. Tereh main euy. Geus teu kuat hayang ningali Persib main deui lah. Ka mana si abah teh? Cenah rek lalajo Persib. Abah, keur naon? Buru ka dieu lain rek lalajo Persib. Mana geus main acan? Acan atuh bah. Sabar keur iklan heula. Lila atuh mainna kaburu tunduh. Tuh geuning main abah. Babak yang pertama segera dimulai. Selamat menyaksikan. Udah terus. Tajong tah boolna. Terus centang langsung. Dado kirim kepada Freds. Freds butuhan kotak-katik. Tutup oleh Andika. Masih mencoba, penasaran dia. Ada ruang kali ini. Beckham. Eta geus hareupeun lainna diantep. Terutama untuk lebih memperkuat lini tengah mereka. Upaya berbahaya kali ini. Ada ruang jebret. Pemain yang baru masuk di Bali United. Pemain dari Persija Jakarta, kepercayaan Teko membuat sebuah pergerakan. Aduh, keabusan abah ah. Kalem we cu. KG Persib mangasupkeun geura. Percaya geura. Cek saha abah. Persib bakal ngasupkeun. Tinggal we ku si laing. Tendangan dari David dan Silva. Jebret. Yes, Persib ngasupkeun oge. Yes, hiji sama. Tingali abah asup. Edonya Persib ngasupkeun. Apa kehead kan abah ge ningali. Oh, heueuh nya poho bah. Ya geus Udin ah.
Persib na genggesan. Reka mana atuh Abah? Eta reka cai heula teu kuat hayang ngising. Dasar koplok, uing jauh-jauh ti imah ka stadion. Oh, anas jauh-jauhnya Idin ka GBLA. Niat rek lalajo Persib ka stadion ngadonrud tiketna. Bener cek Ci Udin nya moal aya tiketna. Aslina deal genok 2 tahun teu lalajo di stadion kari-kari rodet tiketna. Kunaon nya Idin? Tiket teh dipersulit. Teuing atuh deal. Isuk deui mah lamun eueuh tiket stadion, uing mah rek mawa tiket kereta api wes ya, meh bisa asup. Gelo sugan mah, piraku lalajo Persib rek make tiket kereta. Bae we deal, dasar wa tiket.